Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin wa basyara basairal musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid-din wa manahahum asraral imani wa anwarul ihsani wal yaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin al-qailu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Puji syukur urang aturkeun ka Allah Rabbul Ghafur. Allah zat anu parantos ngajelaskeun jalan pikeun jalma-jalma anu nyuprih ilmu, anu nyuprih karidhoan Allah, anu nyuprih pangampura Allah. Allah anu parantos ngagampangkeun kana metoda kabagjaan kanggo jalma-jalma anu takwa. Allah anu parantos ningalikeun kana pirang-pirang paningalina jalma-jalma anu jujur kalawan sakarina pirang-pirang hikmah oge pirang-pirang hukum dina agama anu mulia luhur tur agung. Allah anu parantos maparin karunia kasadayana kana pirang-pirang rahasiana iman sareng kana pirang-pirang cahayana ihsan sinarang yakin. Menyaksian kaula saestuna kalakuan jeung tingkah daya ma'bud bil haq daya deui pangeran anu wajib diibadahan kalawan sabener-benerna fil wujudi illallah kecuali Allah Rabbul Alamin. Allah nu daya ngarencangan kagungan Allah karajaan Allah anu maha hak, Allah anu parantos ngajelaskeun sareng kaula nyaksian kana saestuna junjunan alam tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta hiji jalmi anu janten abdina Allah nu jadi rasulna Allah anu bener perjanjianana tur anu kapercaya. Kangjeng Nabi parantos dadawuh may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Jalma-jalma anu dikersakeun ku Allah
mulia hirupna, bahagia hirupna, salamat hirupna, yufaqihu fiddin. Allah biasana maparin ngarti kaya si jalma dina masalah agama. Mudah-mudahan Allah maparin rahmat ka junjunan alam, ka kulawargina, ka sahabat-sahabatna, sareng ka tabiin, ka pirang-pirang jalma anu turut tumut dugikeun ka poe agama. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina ieu kesempatan. Insyaallah urang tiasa ngalajengkeun hanca dina raraga diajar maca kitab Fathul Mu'in ngarupikeun syarah kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Oge sakaligus insyaallah urang diajar maca, diajar ngalogat, diajar nyurasa kedik-kedikeun Syarah Fathul Mu'in anu ngagaduhan jenengan Hasyiah I'anatul Thalibin. Sadaacan urang ngadua, sadaacan urang ngalajengkeun anca, urang ngadua ka Allah Rabbul Alamin pamudah-mudahan pengarangna ieu Hasyiah I'anatul Thalibin, pengarangna Syarah Fathul Mu'in, pengarangna kitab Qurratul Ain, mudah-mudahan tambah kamuliaanana muga Allah Rabbul Alamin. Oge pamudah-mudahan sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana anu parantos calik di hiji alam antara dunia antara akhirat anu sok disebat alam barzah, pamudah-mudahan anjeunna kenging pangampura rahmat oge ridhona Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di alam barzahna ku Allah dijantenkeun raudhatum mir riyadil jinan, taman direng-rengan taman-taman surga, ulah dijantenkeun khufratun min hufarin niran, lombang tina pirang-pirang lombang neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syulillahi laumul Fatihah. Alhamdulillah. Wa ila arwai abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan syulillahi laumul Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ila muallifi hadal kitab ila hadrati syekh wa ila hadrati syekh wa ila hadrati syekh radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa furu'ihim wa masyaihim wa ahli baitihim wa babihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wal akhirina nusyulillahi laumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil bi qabri nur wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga tinggal hancana masih halaman kedua urang neraskeun ngalogat muqaddimah hasiyah i'anatul talibin. Kamari alhamdulillah parantos beres diwiwit alhamdulillah dugikeun ka ila yaumiddin. Ayeuna neraskeun wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du sareng saparantosna maos bismillah alhamdulillah shalawat sinareng salam fayaqulu mangka dadawuh saha abqarul waro pangpakir-pakirna makhluk ila rabbi ka pangeranana itu abqarul waro bil autai anu ngagaduhan paparin. Abu Bakr bin Marhum Muhammad Syato dagesna Imam Abu Bakar putra pamegetna almarhum Muhammad Syato. Innahu sanyanyana kalakuan sinareng tingkah eta lama wafaqo tatkala maparin taufik nika kaula sawfa Allahu Gusti Allah ta'ala maluhur Allah likiraati syarhil alimil alamati kana macana syarah kagungan al-alim anu sur ilmuna al-allamati anu banget alimna al-arifi anu arif billah al-kamili anu sampurna murabbil fuqarai anu ngurus pirang-pirang wong kang fakir wal muridina jeung anu ngurus pirang-pirang murid kabeh wala fadilil jami jeung anu ngagaduhan pirang-pirang kautamaan anu ngumpulkeun li asnafil ulumi kana pirang-pirang bagian ilmu alhawi anu ngagaduhan lima karimil akhlaki kana pirang-pirang kamuliaan anak akhlak madako ikil pumi sarta jerokna pirang-pirang pemahamanana Asy-Syaikh Jainuddin bin Syekh Abdul Aziz tegesna Syekh Jainuddin putra pamegetna Syekh Abdul Aziz Ibnil Allamati Syekh Jainuddin putra pamegetna anu banget alimna Syekh Jainuddin muallifi hidayatil adqiya ila tariqil auliya anu ngarangna kitab hidayatul adqiya ila tariqil auliya Ibni Syekh Ali Ibni Syekh Ahmad putra pamegetna Syekh Ali putra pamegetna Syekh Ahmad As-Syafi'i anu bangsa madhab Syafi'i al-Malibari anu urang Malibari al-Panani anu ahli pirang-pirang pan al-musamma anu dingaranan
Bifathil Mu'ini kalawan kitab Syarah Fathul Mu'in bisyarhi Qurratil Aini bi Muhimmatiddin kalawan Fathul Mu'in anu nyarahan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin bimafhalin kalawan hiji perkumpulan min tullabil ilmi ti pirang-pirang jalma anu nyuprih ilmu al-nyulumi anu marulya tijaha baitil haram payunan baitul haram katabtu geus nuliskeun kaula alaihi kana ieu Syarah Fathul Mu'in hawamisa kana pirang-pirang catatan di pinggir tuhilu anu ngajelaskeun ieu hawamis mabnahu kana pirang-pirang adeganana Syarah Fathul Mu'in wa tubayyinu jeung ngajelaskeun itu hawamis maknahu kana maknana Syarah Fathul Mu'in tuma ba'da tamamil qiraati satuluina dina sabada sampurnana maca tolaba geus nyuprih tolaba geus menta minni ka kaula saha jumlatun sagolongan minal asdiqo iti pirang-pirang sobat wal khallani jeung pirang-pirang sahabat aslaha mugi ngamaslahatkeun sapa Allah Gusti Allah lika kaula walahum sareng ka itu asdiqo al-hali kana tingkah kaula wasyana jeung kana kalakuan tajridatil kal hawamisi kana ngawungkulkeun eta catatan di pinggir wa jamaah jeung kana ngumpulkeunana itu hawamis pamtanatu mangka nyegah kaula min dalika tina itu tajrid lilmi karena nyaho kaula biani kalawan sanyanyana kaula eta lastu lain kaula eta miman di sebagian jalma yarko anu bisa naikkan itu simantil kal masalika kana eta pirang-pirang perjalanan wang tiropi jeung ngakuna kaula bikillati bidoati kalawan saeutikna bekal kaula wa ikrori jeung ikror kaula bi adami ahliyati kalawan lain ahli na kaula palama kararu mangka tatkala ngabulak balik itu asdiqo alaya ka kaula al-talaba kana nyuprih kana minta tawasatu tawasul kaula bisayyidil ajami kalawan jungjunan urang ajam wal arabi jeung jungjunan urang Arab Bajat mangka dongkap naon al bisyaratu pangbubunga bil isyarati kalawan isyarah wa syara'tu jeung tumandang kaula pitajridi dina ngawungkulkeun wa jam'i jeung ngumpulkeun musta'inan bari menta pitulung bil maliki ka Allah anu ngarajaan al wahabi anu seueur maparina wa muatamisan sareng anu nyuhunkeun minhu ti Allah at-taufiqa kana taufik was-shawaba jeung kana bener rajaan karanang arah ngarep-ngarep
ayakuna kana yen ayana itu tajridatil kal hawamis eta tadzkiratan jadi tazkirah li pikeun kaula walil ahbabi jeung pirang-pirang kakasih wa yang fa sareng mugi mangfarin manfaat Allah ni ka kaula bihi kana itu tajridatil kal hawamis wal ashaba sareng ka pirang-pirang sahabat. Wallahu mangkari Allah eta wa ari Allah eta al marju anu diarep-arep li tahqiqi rojair rajid kana nganyatakeun pangarep-ngarepna jalma-jalma anu ngarep-ngarep kabeh wa injahi hajatil muhtajin jeung ngaluluskeun pirang-pirang pangabutuhna pirang-pirang jalma anu butuh kabeh wasama itu jeung ngangaranan kaulahu kana itu tajridatil kal hawamis i'anatul talibin ala hilli alfadhi fathil mu'in kana kitab i'anatul talibin ala hilli alfadhi fathil mu'in kitab i'anatul talibin anu ngajelaskeun pirang-pirang lafaz kitab fathul mu'in. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia sabadana ajengan musannif ngaos bismillah ngaos alhamdulillah ngaos syahadat ngaos shalawat sinareng salam ka Kangjeng Nabi, ka kulawargana Kangjeng Nabi, ka sahabat-sahabatna Kangjeng Nabi, sareng ka pirang-pirang anu anut sadayana dugikeun ka poe agama, poe kiamat. Mangka anjeunna pengarang kitab Hasyiah I'anatul Talibin dadawuh kalawan ngabahasakeun kana diri anjeunna kalawan bahasa aporul warok hartosna pang pakir-pakirna makhluk saur anjeunna parantos dadawuh pang pakir-pakirna makhluk kanu janten pangeranana Allah subhanahu wa ta'ala dil Allah anu ngagadukan papari saha abqarul warote anjeunna ngajelaskeun jenengan anjeunna Abu Bakar bin almarhum Muhammad Syato saur anjeunna tatkala Allah maparintah ka kaula sering maos maca syarah kagungan al-alim al-allamah al-arif al-kamil murabbil fuqara wal muridin wal afadilil jami' li asnafil ulum tatkala Allah maparintah ka anjeunna sering maca hiji kitab anu sok disebat kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ngarupikeun syarah nyarahan kitab Qurratul Ain anu mana eta kitab Fathul Mu'in parantos dikarang wal alim al allamah al arif al kamil murabbil fuqara wal muridi nyaeta jalma anu seueur elmuna anu banget alimna anu arif billah walina Allah anu sampurna anu sok ngurus pirang-pirang jalma fakir anu sok ngurus pirang-pirang murid jalma-jalma anu geus boga pakarepan kabeh hayang dugi kana rahmat Allah hayang dugi kana karidhoan Allah wal afadilil jami' anjeunna ngagaduhan pirang-pirang kautamaan anu ngumpulkeun li asnafil ulum kana pirang-pirang bagian ilmu
Anjeunna alhawi lima karimil akhlak anu ngagaduhan kana pirang-pirang kamulyaanana akhlak ma'adha ikil puhum anjeunna kalintang jerona dina segi pemahamanana tegesna jenenganana anu nembe dipuji ku anjeunna pengarang kitab Fathul Muin Syekh Jainuddin bin Syekh Abdul Aziz bin Syekh Al-Allamah Syekh Jainuddin anu parantos ngarang kitab Hidayatul Awliya ila Thoriqil Auliya. Jadi Jainuddin ngarang kitab Hidayatul Awliya ila Thoriqil Auliya anjeunna putra pamegetna Syekh Ali putra pamegetna Syekh Ahmad anjeunna bermadhab Syafi'i oge anjeunna ngarupikeun orang Malibari. Alpanani anu ahli pirang-pirang baik dina pan fikih, baik dina pan usul fikih, baik dina pan tauhid, dina pan anu sanesna. Naon atuh syarah anu sok dibaca ku anjeunna ku pengarang kitab Hasyiah I'anatul Thalibin nyaeta kitab Syarah Fathul Muin anu parantos nyarahan kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Dina hiji waktos anjeunna aya dina hiji perkumpulan anu mana dina eta perkumpulan dilebetan diisi ku pirang-pirang santri ku pirang-pirang jalma anu janten pencari ilmu insyaallah anu maluya kararasan di tempatna tijahal Baitul Haram di payuneun Baitul Haram. Saur anjeunna katabtu alaihi hawamis kusabab kaula sering maca Syarah Fathul Muin maka kaula nulis kana eta kitab Syarah Fathul Muin hawamis kana pirang-pirang catatan di pinggir anu mana eta catatan di pinggir teh ngajelaskeun kana pirang-pirang adeganana Fathul Muin anu ngajelaskeun kana pirang-pirang Fathul Muin tumma ba'da tamamil qiraati saterasna dina sabada sampurnana anjeunna maca mangka aya sagolongan ti pirang-pirang sahabatna mudah-mudahan Allah ngamaslahatkeun ka anjeunna sareng ka pirang-pirang sahabatna aranjeunna pirang-pirang sahabat nyuhunkeun ka anjeunna supados eta hawamis teh diwungkulkeun sareng dikumpulkeun entos we ajengan ayeuna mah hawamis teh catatan-catatan ajengan anu ngajelaskeun tentang adegan-adegan kalimah anu aya dina kitab Fathul Muin anu ngajelaskeun makna-maknana lafaz anu aya dina Fathul Muin entos we kempelkeun ayeuna mah bukukeun jeun we ajengan hiji kitab saur pirang-pirang sahabat anu nyaruhunkeun ka anjeunna saur anjeunna pamtana'tu min dzalika tatkala kaula disuhunkeun model kitu maka kaula nolak naon sabab saur anjeunna ku katawaduan anjeunna pengarang kitab Hasyiah I'anatul Thalibin li ilmi bi anni lastu mimman yarqatil kalmasal ku katawaduan anjeunna nolak saur anjeunna kami lain tireng-rengan jalma anu bisa naekan kana eta perjalanan ku pengakuan anjeunna saur anjeunna bikil lati bidoati bekal kaula mah saeutik ilmu kaula mah teu sabira wa ikrori saur anjeunna ikror anjeunna biadami ahliyati lain ahli pikeun ngadamelna eta kitab
pikeun ngumpulkeunana eta hawamis, pikeun ngawungkulkeunana eta hawamis supaya jadi hiji kitab anu mana eta kitab nyarahan kana kitab Fathul Muin. Kitab Fathul Muin ngarupikeun syarah Qurratul Ain. Fathul Muin disarahan deui ku hawamis, maka hawamis eta nu janten cikal bakalna kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Falamma karraru alayya at-talaba saur anjeunna pengarang kitab Hasyiah I'anatul Talibin tatkala sahabat-sahabatna uwah-uwi bulak-balik ka anjeunna nyuhunkeun supaya hawamis dijieun hiji kitab kanggo nyarahan kitab Fathul Muin. Tawassaltu bi sayyidil ajami wal arab saur anjeunna kaula tawassul kalawan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu janten jungjunan urang ajam anu janten jungjunan urang Arab. Bajaatil bisyaratu bil isyarah, mangka dongkap pang bibingah ti Allah kalawan isyarah. Wa syara'tu bit tajridi wal jam'i, saatosna sahabatna uwah-uwih ka anjeunna kana nyuhunkeun supaya ngawunggulkeun eta hawamis, ngumpulkeun eta hawamis dijieun hiji kitab anu mana eta kitab nyarahan kitab Fathul Muin. Mangka anjeunna ngalajengkeun kalawan tawassul kalawan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saatosna anjeun tawassul mangka dongkap ka anjeunna bisyarah kalawan isyarah, lajeng anjeunna tumandang dina ngawungkulkeun jeung ngumpulkeun eta hawamis dijieun hiji kitab anu janten cikal bakalna, nu janten cikal bakalna hiji kitab anu ngagaduhan jenengan Hasyiah I'anatul Talibin. Saur anjeunna musta'inan bil malikil wahhab, anjeunna nyuhunkeun pitulung ka Allah anu ngarajaan, anjeunna nyuhunkeun pitulung ka Allah anu seueur maparina, anjeunna menta ti Allah pamudah-mudahan Allah maparin taufik ka anjeunna, pamudah-mudahan Allah maparin bener ka anjeunna. Bari anjeunna gaduh pangarep-ngarep pamudah-mudahan eta hawamis anu dijieun hiji kitab anu ngagaduhan kitab Hasyiah I'anatul Talibin jadi tadkirah kanggo anjeunna awe kanggo pirang-pirang sahabat anjeunna. Oge pamudah-mudahan Allah maparin manfaat kana ieu hasyiah. Mudah-mudahan Allah maparin manfaat saur anjeunna ka kaula kalawan ieu kitab Hasyiah I'anah oge ka pirang-pirang sahabat anjeunna. Wallahu wal marju, sabab Allah zat anu diarep-arep. Litahqiqi rojair rajin, kanggo nganyatakeun pangharepanana jalma anu gaduh pangharepan, kanggo ngaluluskeun pirang-pirang pangabutuhna jalma-jalma anu boga pangabutuh. Mangka eta hawamis dijieun hiji kitab eta dipaparin jenengan I'anatul Talibin ala hilli al-fadhi Fathul Muin, jenenganana kitab Hasyiah eta I'anatul Talibin anu ngajelaskeun pirang-pirang lafadzna Fathul Muin. Beres nu kahiji. Salajengna tinggal logatna. Wa'lam jeung kudu terang anjeun ayyuhal waqifu he jalma anu ningalian ala jamil mazguri kana ngumpulkeun anu geus ditutur. Wa'lam jeung kudu terang anjeun ayyuhal waqifu he jalma anu ningalian alal jam'il madburi
kana kumpulan anu geus ditutur tegasna hawamis anu parantos diwunggulkeun, hawamis anu parantos dikumpulkeun, anu tos ngabentuk hiji kitab anu sok disebat Hasyiah I'anatul Thalibin. Anahu sanyanyana kalakuan eta laesa teu aya eta lipikeun kaula pihi dina ieu jam'i naon illa naklu angin mindahkeun min kalamil jumhuri tina dawuhanana jumhur ulama wal ityanu jeung ngadatangkeun pidalika dina itu jam'il mazkur bisyai'il maqduri kalawan perkara anu dikuasai bal maisuru mangka ari perkara anu gampang kama saperti perkara kila anu diucapkeun ieu mah eta layas kutu moal gugur itu maisur bil masyuri kalawan perkara anu susah wa na'um dati jeung sanyanyana pegangan kaula pidzalika dina itu jam'il mazkur eta atuh patu kitab tuhfa wa fathul jawadi jeung kitab fathul jawad wa syarhul irsadi jeung syarah irsad wa nihayatu jeung kitab nihaya wa syarhur raudi jeung syarah raudhah wa syarul manhaji jeung syarah manhaj wa hawasi banu qasimi jeung hasyiah ibnu qasim wa hawasi syekh ali sabro malasi jeung hasyiahna syekh ali as-sabro malasi wa hawasi bujairimi jeung hasyiahna syekh bujairimi wa ghairi dalika wa ghairi dalika jeung salianti itu mazkur min kutubil mutaakhirin tina pirang-pirang kitab anu akhir kabeh wa katsirom ma jeung loba pisan atruku ninggalkeun kaula al ajwa kana nganisbatkeun khaufan karana sieun minat tatwili tina manjang-manjang summa satuluyna kana perkara roaeta anu ningali anjeun ku kana itu ma min sawabin tina bener fi ayyi matlabin di mana wae tempat bahwa mangka ari tu sawab eta min tahriril a'immati ahlil mazhab tina penjelasan pirang-pirang imam ahli madhab wa majeng kana perkara roaeta anu ningali anjeun hukana itu mah min khotoin tina kasalahan pamin takhlitin mangka tina campuran hasola anu hasil ieu takhlit minni ti kaula awah misodri atawa wahamna dada min su'i pahmi tina gorengna pemahaman kaula bal mas'ulu mangkari anu dipenta mimman tijalma asuro anu manggihan itu siman ala syai'in kana hiji perkara minal khulali tina pirang-pirang kacasadan eta ayyusliha yen ngabereskeun itu man ku kana itu syai' minal khulal wa yusamiha jeung mumurahan jeung ngamaaf itu siman pima dina perkara qad yadharu terkadang dohir ieu ma minaz zulali tina pirang-pirang kacasadan wa ma asana jeung kacida alus naon ma perkara kila anu diucapkeun ieu ma wa intajid aiban pasuddal khulala fajallaman la aiba fihi wa ala wa intajid
jeung lamun manggihan anjeun aiban kana kacasadan pasudda maka kudu nutupan anjeun al khulala kana pirang-pirang kacasadan. Pajalla mangka mulya sahaman jamala aiba nu daya aib eta maujud pihi di man wa ala sareng luhur ieu siman. Lajeng saur anjeunna pengarang Hasyiah I'anatul Talibin wahai jalma anu ningali kana ieu kitab Hasyiah I'anatul Talibin anu tadina cikal bakal tina hawamis diwungkulkeun ditajrid tina hawamis dikumpulkeun maka jadi Hasyiah I'anatul Talibin. Saur anjeunna he jalma-jalma anu ningali kana ieu kitab Hasyiah I'anatul Talibin saestuna kalakuan jeung tingkah teu kabuktian pikeun kaulah dina ieu ngarangna kitab Hasyiah I'anatul Talibin ilan naklu angin samata-mata nganukil angin samata-mata mindahkeun tina dawuhan jumhur ulama wal ityanu bidalika bisyai'il maqdur jeung ari kaula ngadatangkeun kana ieu kaul jumhur ulama bisyai'il maqdur ku ukuran perkara anu dikuasai ku kaula. Aya pribahasa pal maisuru la yaskutu bil maksur perkara nu gampang moal bisa rugrug ku ayana perkara anu hese. Bieu sabata-mata katawaduan ajengan musonne. Jadi kajujuran ajengan musonne. Saur anjeunna kaula ngarang kitab Hasyiah I'anatul Talibin ieu mata-mata nganukil we mindahkeun tina dawuhanana jumhur ulama. Tuluy ku kaula didatangkeun dengan bahasa yang sederhana ku bahasa anu memang dikuasai ku kaula. Tuluy pegangan kaula dina ngarangna ieu kitab Hasyiah I'anatul Talibin eta kitab Tuhfah, kitab Fathul Jawad, kitab Syarah Irsyad, kitab Nihayah, kitab Syarah Rawdah, Syarah Manhaj, Hasyiah Ibnu Qasim, Hasyiah Syekh Ali As-Sabromalasi, Hasyiah Syekh Bujairimi sareng anu sanes-sanesna tina pirang-pirang kitab mutakhir. Malah saur anjeunna wa katsiran ma atruku loba pisan kaula ninggalkeun kana nganisbatkeun. Jadi tiap-tiap kaul anu aya dina Hasyiah I'anatul Talibin ku anjeunna henteu disebatkeun teu dinisbatkeun langsung ka ulama anu parantos dadawuhna. Khaufa minat tadwil karena arah terlalu panjang. Tuluy saur anjeunna tummama ra'aitahu min sawab tuluy anjeun jalma anu ningalian kitab Hasyiah I'anatul Talibin lamun ningali anjeun kana benerna eusi ieu kitab ieu samata-mata penjelasan pirang-pirang imam ahli madzhab. Jadi lamun bener ieu kitab ieu guru kenging guru dawuhan pirang-pirang imam ahli madzhab. Tuluy lamun anjeun ningali kana eusina ieu kitab ternyata aya salahna ieu samata-mata campuran. Mungkin tina wahamna dada kaula, mungkin tina goreng patutna pemahaman kaula. Maka kaula minta terhadap jalma anu ningalian kana ieu kitab di mana ningali kana pirang-pirang kacacadanan ieu kitab bereskeun islahkeun jeung hampura di mana terkadang aya perkara anu dohir tina pirang-pirang kacacadanan ieu kitab.
dikaya bait syair wa in tajid aiban pasuddal khulala fajalla man la aiba bihi wa lamun sigma ente mamihan karena kecacatan tutupan kecacatan mulia kabina-bina jalma anu teu aya kecacatan di eta si jalma luhur eta si jalma. Lajeng logatna wa nasalu sareng nyuhunkeun kaula Allah ka Allah al-azima anu maha agung Rabbal arsyil karimi tegesna pangeran aras anu mulya ayu wafiqo kana yen maparin taufik Allah na ka abdi sadaya limardatihi kana karidwan Allah wa yasbula sareng mugi ngicikeun Allah alaina ka abdi sadaya daila karomatihi kana bagian kamuliaanana Allah wa yu'ina sareng mugi nulungan Allah na ka abdi sadaya alal ikmali kana nyampurnakeun wa ayang fa sareng mugi ngamangfaatkeun Allah bi kana ye kitab hasyiah i'anatul talibin kama nafa'a sapertos parantos ngamangfaatkeun Allah bi aslihi kana asalna ye kitab hasyiah i'anatul talibin inna usanyana Allah eta dujud anu maha berehan wal ibdoli sareng anu ngagaduhan kautamaan inna usanyana Allah eta dujudi anu maha berehan wal ibdoli anu maparin karunia wal ibdoli sareng anu maparin karunia wa yaj'ala sareng mugi ngajadikeun Allah dalika kana eta tajrid kana eta jami kana kitab syarah Fathul Muin tegesna hasyiah i'anatul talibin khalisan kana anu ikhlas liwajhi karena karidwan Allah al-karimi anu maha mulia wa mujiban sareng anu netepkeun wa mujiban sareng anu netepkeun lil fauji kana kabagjaan ladaihi munggu Allah bi jannatin naim kalawan surga naim inna usanyana Allah ala zalika kana itu mazkur eta qadirun anu maha kawasa wa bil ijabati jeung kana ijabah jadirun anu layak wahaan lajeng ajeng musannif ngalajengkeun kana dawuhanana saur anjeunna ngadua ka Allah anu maha agung Allah pangeran aras anu mulia pamudah-mudahan Allah maparin taufik ka anjeunna kana karidwan Allah subhanahu wa ta'ala oge pamudah-mudahan Allah nyicikeun ka anjeunna kana bagian kamuliaanana Allah oge pamudah-mudahan Allah nurungan ka anjeunna kana tiasa nyampurna keunana ieu kitab tegesna kitab hasyiah i'anatul talibin oge pamudah-mudahan Allah ngamangpaatkeun kana ieu kitab hasyiah i'anatul talibin sapertos Allah parantos ngamangpaatkeun kana asalna ieu kitab nyaeta kitab syarah Fathul Muin Allah anu maha loma Allah nu maparin karunia oge pamudah-mudahan Allah ngajantenkeun kana ngarang anjeunna kitab hasyiah i'anatul talibin ikhlas samata-mata karena memberi karidwan Allah anu maha mulia oge mudah-mudahan ngarangna anjeunna kana ieu kitab hasyiah i'anatul talibin
ngamistikeun netepkeun kana ngingkeun kabagjaan mubuh Allah kalawan jannatun ma'i Allah anu maha kawasa oge kana ijabah Allah anu kalintang layakna wa anna asrahu wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah pangaosan dina ieu kasempatan cekap sakieu insyaallah salajengna urang ngabahas pembahasan bismillahirrahmanirrahim anu aya dina kitab Hasyiah Ianatul Talibin anu raresna ti Allah sinareng ti Rasulna anu raresna ti para guru ti para ulama ti para kiai anu lepatna tina kabodohan wae simkuring pamudah-mudahan kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan urang sadayana dikempelkeun jaga di poe kiamah bari dipayungan ku rahmat oge karidwan Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.